Jadi engke bisa aya anu pas bulan puasa aya posting keur ngopi, berarti eta di jieuna sama meh bulan puasa. Kalau ingin diratukan, jangan melayani banyak raja. Nah, dinten ayeuna urang nyamper si Uwa nya. Oh, personil. Masih warna ya. Sugan. Aya Kang sia geus teh heula ya. Yuk orang spial jalan aja. Yuk menuju lokasi. Motor nama aya itu. Aya motor. Wah. Oh, ini masih Uwa. Ye, gini geus adi dieu. Hebat ya. Mereka mana? Biasa kan dia teh yang cai. Yang cai. Ya. Aduh. Dia ada ketinggalan di motor. Alat tinggalin. Yo, tuh. Tembak. Bujurna. Hei. Jika lain konten atau mau jika nyaan. Paham bae ini. Si Uwana keur ngaji, si Uwana teh keur ngaji. Empangna keur dibedahkeun. Orang tinggal ya. Mantap. Iya meureun. Kirain munggahan ini. Munggahan kebetulan ini. Tuh guys, jadi empangna keur dibedahkeun ye. Tah ieu ye anu aya anu komen cenah ieu teh posrona cenah hu. Lain saung ieu pernah aya nu komen cenah ngontena di posrona wae cenah. Padahal mah mun di sepil mah ieu pan ieu teh walungan tuh. Oh. Ieu empang. Kaluhurna gawir ka ditu. Tuh jadi imah warga mah ti ditu ka ditu. Saya tempat si Uwa beblesekan di dia. Tah, kamari mah urang teh ka ditu nya hu. Ka ditu ka sawah situ ka pencelut teh. Tah ayeuna mah paling di sekitaran di dia urang ngontena. Kata-kata hari ini hu. Kalau ingin mungkin ya hu. Aya tuh. Kemana orang nempona iya? Teh. Oh, tuh hurung kita belah dieuna. Karena aja. Baru kata-kata hari ini. Kalau ingin diratukan, jangan melayani banyak raja. Kalau ingin diratukan, jangan melayani banyak raja. Ngerti teh? Maksudnya ngerti teh? Urang mah ngerti. Urang ngopi heula we ayeuna mah nya. Urang ngopi heula, sapukeun lah. Benahan lah euna ya. Tah, jadi ayeuna mah urang nyieun konten teh urang ieu ku sabab teh bulan puasa nya, teh bulan puasa ye. Anu sarumangat puasana. Jadi urang tialih lah ye puasa teh poe naon. Ye geus aya naon eta teropong. Urang ningali heula hilalna di mana ye? Tuh. Tah, ieu jang ningali hilal teh ieu alat yang ningali hilal teh. Nah, Halus, alatna halus nya sayeuna ya. tuh jadi ningali teh ka ditu tuh urang ningali bulan cenah posisi bulan aya di mana cenah kitu nya nya. Nah, pokoknya mah ke hasil nama ke tungguan antara poe Salasa poe Rebo ye. Aya keputusan ke bulan puasa poe naon gitu. 1 Ramadan itu jatuh pada hari apa? Kayak diumumkeun. Nyata ieu urang cek heula ye. Urang cek heula. Urang tingali heula hilalna. Sakitu diantosnya. Alhamdulillah. Ya istirahat heula tarhim. Sakedeung deui adzan asar.
Jadi mau kabubar ya hunya. Wah, Kagok karak menang 11 konten oke. Kayak cenah huhu aya target 25. nama di hiji 2 genep. 2 genep. Jadi 20 genep konten nya sebagian yang cadangan bulan puasa meureunnan. Kudu anggeus saja mainnya. Jadi engke bisa aya anu pas bulan puasa aya posting keur ngopi. Berarti eta dijieuna sama meh bulan puasa kade ulah suzon. Ulah dibully. Ulah dibully. Pajarkeun godieun deh ah. Tak gitu. Jadi lamun aya konten-konten anu diposting pas bulan puasa, urang keur ngopi, keur udud, keur barang dahar, berarti konten eta dijieuna samemeh bulan puasa. Nah, gitu. Pokona mah ngalalarti lah. Piraku beungeut ustad kieu gara Rodin. Bisi pajarkeun bukber, buka berang. Tah. Tuh. Ieu jeung Pak Haji konten lagi. Nah gitu. Ayeuna mah urang ngopi heula. Anu gara aduh waktu bisi rek konten bulan puasa di dieu gaskeun pokona mah. Tong mau kopi, tong mau udud. Gaskeun pokona. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa mawalah. Dinten ayeuna, sonten ayeuna alhamdulillah urang masih tiasa ngonten sareng Kang Sia, sareng Kang Asep bari nungguan si Uwa ieu pas sore. Sing sarehat pokona mah sadayana. Aduh, nepi ka kieu-kieuna ye. Ka jalibrug ye kumaha hu? Pika bararasa kieu ye. Ah urang mah garing da. Toak. Boga ilmu saepi. Saya pisan. Tuh. Ya rek naon deui ye? Tong nekat dulu lah. Pajarkeun rek nuar tangkal cenah. Ajaib Pak bisa kurapia. Kurapianya. Awas rubuh awas. Nyaan ieu teh nyaan. Heeh, tuh. Duh aing. Rek nuar tangkal cenah kurapia. Gasup logika. Lieur lah. Hei. Nanaonan eta? Aduh ampun. Eta hayam anakan eta. Aduh. Buat tinggal salakina eta teh. Teu kaur ieu mah duh. Ampun aing mah. Toak aing. Majarkeun teh cenah rana buat tinggal salakina. Wah, bersih teh. Bersihnya. Bersih. Aing mau balik gimana ya? Bersih mah tak langsung we oles-oles.